Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila amma ba'du. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala fi hadha al-mu'allif Sunan Syekh Sayyid Ahmad bin Kapan? Mobil. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Sugrining puji sinarang syukur urang tanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat wa salam mugi limpah curah dan alam baginda akhir zaman. Dayasane sabibana wa nabiyana al-karim kangjeng Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa alihi wasallam patut kepala keluarga para sahabatna para tabi'in wa asbahun tabi'in turut dugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mantena anu mana mudah-mudahan urang sadayana dijaga yaumil akhir sing ngingkeun syafaatul ummati mantena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan irodahna Allah wa kalayan inayahna Allah. Allah parantos ngerosakeun ka urang sadayana dugi deui kana unian malam Sabtu anu bertepatan sareng kaping mana deh 5 kaping 13. Nah, Zulhijjah apa namanya? kena 18. 18-nya? Yang 18. Ah, 18. Mudah-mudahan urang sadayana barokahna ieu pangaosan tawasul shalawat sareng sagabina sing didugikeun deui kana sasi anu dimulyakeun ku Allah nyaeta sasi Zulhijjah. Amin ya Allah ya Amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru barokahna shalawat mulia urang sadayana sing aya nyumponan kana panggerokna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ngukosna kapungkur riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diwarang ku Allah kami cek bahasa urang mah bahasa Sunda. Ibrahim cobi ku anjeun ayeuna gero pirang-pirang sakabeh makhluk nu aya di alam dunia. Gero ku anjeun sakabeh pirang-pirang makhluk nu aya di alam ruh. Nya kitu keneh nu aya di alam rahim. Gero tah ku anjeun ngagero naon supaya eta jalmi-jalmi sumping ngahadiran disebutna ka Baitullah ngalaksanakeun munggah haji. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bingung mencek bahasa urang teh mah. Gusti abdi kedah ngagero ka sakabeh jalmi saalam dunia kedah kakuping. Sedengkeun suanten abdi nu sakieu buktosna moal kakuping.
paling soge ka kupingna langkung teh mah ngan sakedar 10 meter 20 meter mau sampai ke alam dunia soge urang enak ngajorowok tarik na ngajorowok mau nepi ke jalan raya ka ditu lebih mah Itu. Tapi enggak sih pembela mah. mau nepi bingung ka Kangjeng Nabi Ibrahim Gusti abdi kedah kumaha ngagerona ka sakabe makhluk Gusti. Cek Gusti sok we atuh ayeuna mah gero ku anjeunkeun bae nu nepikeun mah kaula. Yakin didinya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam naik ka Jabal Abi Qubais. Hiji gunung anu disebatna Gunung Abi Qubais. Eta Jabal Abi Qubais pangnamian Abi Qubais sabab eta seorang Arab kapungkur aya nu namina nyaeta Qubais. Qubais. Bisa diganti gunung dia. Hah? Bosnya. Kubus ya. Alah. Tanu jenenganna eta Qubais nyalira anjeunna mah di gunung eta gitu. Riwayatna teh ibadah didinya pokona mah dijantenkeun bumi we didinya teh. Teu aya di jalmi anu cicing di eta gunung teh iwalti jenenganna Qubais. Itu. Sabadana pupus eta anu jenenganna Qubais ku pirang-pirang orang Arab di jenengan we. Jabal hartosna Jabal di gunung Abi Bapak Qubais hartosna teh bapana nu namina Qubais. Patasila. Di Simkuring di ditu kampung namina teh Kampung Nambu. Itu Nambu. Setelah ditaluntik ternyata aya seorang hiji jalmi istri cicing di eta kampung namina teh Amo gitu. Anu jadi weh gumelar sabadana pupus dinamian eta kampung teh Kampung Nambu. Jadi kampungna namina teh Kami kampungannya Sinawala itu nya. Kampung Rawa. Rawa Kulon. Rawa. Rawa Kulon. Daerah sorangan apa? Eta Kangjeng Nabi Ibrahim naik ka Gunung Jabal Abi Qubais. Buat kita dapat. Oh, tadi siakeun. Amalan. Ngagero ka sakabe pirang-pirang makhluk. Kami cek bahasa urang teh mah kieu. Pirang-pirang manusia nu kabeh nu aya halalatir boh nu di alam ruh keur aya di alam rahim atanapi di alam dunia Pengawasan lain. pangundangna Allah anjeun kudu sumping ka ieu Baitullah kudu ngalaksanakeun ngaji. Cek bahasa sunat mah gitu. Aya nu ngawaler bahkan nu ngawaler di alam ruh keneh tos aya nu ngawaler di alam rahimna tos aya nu ngawaler kumaha teh ngawaler teh ieu ngawaler teh labbaik Allahumma labbaik nalika eta ruhna seorang mukmin ngawaler labbaik Allahumma labbaik maka eta seorang mukmin rek kaayaan kumaha wae ge cek paribahasa sombral teh mah rek teu gaduh rek balangsak rek kumaha tetep bakal angkat katana suci ngalaksanakeun haji. Sakali kan pami 2 kali ngawaler berarti angkatna bakal 2 kali ke mana? Ya Allah. Ka Mekah. Katana suci ngalaksanakeun haji jeung umroh. Amin. Pami 3 kali berarti angkatna teh sabaraha kali? 3 kali. Hajian 3 kali. Kali saja. Mulai kali haji 3 kali saja. Kakuping ku pirang-pirang malaikat tah Kangjeng Nabi Ibrahim ngawalar sapertos kitu cariosana ku pirang-pirang malaikat diturutan pirang-pirang makhluk anu aya di alam rahim di alam ruh sakabeh alam dunia anjeun kudu ngalaksanakeun munggah haji berangkat ka ieu Baitullah ngalaksanakeun munggah haji kumaha di alam ruh di alam rahim aya nu ngawalar aya nu henteu
Kami ngawalan teh kieu. Labbaik Allahumma labbaik. Cuma kami ngawalar seperti itu. Upami diwalar-walaran seorang malaikat, maka eta jalmi bakal angkat ka tanah suci ka Mekah sami. Ngan eta jalmi angkatna teh bakal ngantunkeun di tanah suci. Matang seueur kami jalmi angkat ka mana? Ka tanah suci. Hek we ngantunkeun nama boh di Madinah, boh di Mekah, boh di Thaif, boh di mana wae. Maka eta jalmi teh ngawaler kana walaran malaikat. Daku sabab iblis, nah iblis pipiluan deui. Ngagroa teh iblis di sarua. Kumanta aya nu ngajawab labbaik Allahumma labbaik. Kumanta berangkat ka tanah suci mulang deui kalayan salamet ka Indonesia ka dieu lah. Tapi eta jalmi haji jeung umrohna teh kalayan mardut. Tandani naon tah? Berarti tandani eta jalmi ngawaler kana walaran iblis. Riwayatna teh naik ka Jabal Abi Qubais. Kayana mah tos teh aya Jabal Abi naon teh? Qubais teh didambalkeun bangunan gedung anu mewah. Padahal mah pami ninggal kana riwayat eta Jabal Abi Qubais anu sakitu hebatna. Nuju keur topan badai Kangjeng Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Banjir tah kota Mekah kanaonan? Kebanjiran. Eta Hajar Aswad disimpan ku Allah Subhanahu wa taala di Jabal Abi Qubais didinya. Disimpan teh. Itu riwayatna. Bahkan saur sapalihna riwayatna Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikurebkeun teh caket nyata Jabal Abi Qubais. Jadinya saur sapalih riwayat. Tapi saur sapalihna riwayatna India jadinya. Nah, mudah-mudahan ubarokahna urang ring-riungan ngaoskeun sholawat pangaosan sing didugikeun deui kana sasi anu dimulyakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tur tiasa urang sadayana angkat haji atau umroh. Amin ya Allah. Sabadana dengan musonni tutup roes pungkas carita rampung masalah dina pirang-pirang rukun salat muka hijina adalah ngaoskeun kalimat dua kalimat syahadat mubuktasna adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saterasna wa iqamus shalah tuluy ngadegkeun ayeuna netepan salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, Subuh. Ari daek. menang henteu harga naon? Harga mati. Ini tawar. Salah Kadang-kadang masih hoream. keneh aya akal anu Tawar. sehat. Saksanajan eta jalmi teh lumpuh ceuk paribasana teh mah tetep salatna kudu dinaonan dilakonan. Apa ada dilakonan? Kan ceuk paribasana teh gampang geuningan aya tebusan disebutna teh fidyah. Harusnya Jelas. fidyah itu kalebetkeun sanes wajib naon mah? Fidyah mah sanes wajib. Lamun saya fidyah wajib ngeunah du beunghar jadi. Oh, Hukum dengan anu beunghar. sok ngarangukeun tah. Tong salat tuh cenah. Video. Kurang boga budak kurang boga dulu kurang teu salat. Contoh, ge digantian kunaon? Iya. Beas, atuh ngeunah nu beunghar, teu geunah ku nu bangsa gitu. Nah, fidyah teu wajib fidyah mah, tapi fidyah kalebetkeun kana sedekah gitu. Harusnya. Ngan ku bahasa seorang ulama ihtiyat hati-hati bahasa teh mudah-mudahan jalmi ngantunkeun ku netepan ku syariat fidyah sedekah ngaluarkeun beas mudah-mudahan dihampura dosana teh. Amin. Harusnya. Amin.
Ya, mudah-mudahan dihampura dosana. Anu kadua ieu musola. Salajengna tandang tumandang ajengan Wadi, musoni lek. tentang Terlambat, masalah kenapa? rukun Islam nu katiluna adalah wa ita zakati. Hartosna teh kedah ngaluarkeun nyumponan mayar kana naon tah? Kana zakat. Zakat nama bade zakat fitrah, zakat nama bade zakat tijaroh, zakat nama bade zakat mal, atanapi zakat nama bade zakat fiddah, atanapi zahab, emas atanapi non. Kera. Kasaha tamerekeun teh? KRT, KRW atau kalurah merekeunana? Panjenengan. Kabin. Nah, di sanahan aedap muha li mustahiqiha tegas nama merek keunana eta zakat pikeun ayeuna ka mustahiqna asnaf 8. Nan di urang ayeuna asnaf 8 tos teu aya sapali iwalti fakir, miskin, sabilillah, teras hiji deui teh musafir. Iwalti 4. Fakir masih kan di urang fakir. Jalmi teu gaduh bumi, jalmi teu gaduh pakasaban, jalmi teu gaduh harta jeung sajabatna. Isuk ayeuna nganggur, sore ngabubur. Imah gitu boga. Terus tah nu kitu disebutna adalah fakir. Tapi ada kurang. Aya miskin, kumari miskin. Miskin mah harta naboga, pakasaban gaduh, segala rupana. Tapi nalika nyumponan ayeuna kawajiban kan janten bojo jeung murang kali teh teu cukup. Lamun sek beunangan sapoena 50.000 ari pengeluaran 60.000, 70.000, 100.000. Atuh kurang meureun. Tah, kudu haridang we di dinya mah kitu. Oh, berarti kalau buat kenon tah, Miskin. Sanajan di mana mah 2 tingkat, cek paribasa sompralna teh mah. Gimana teh naon? Batingkat. Agreng. Tapi eta jalmi kasabna teu bisa nutupan kana ayeuna kawajiban sapopoe, tetep we dihubungan naon tah? Miskin. Hartana mah boga, kasabna gaduh jeung sajabana jalan unggal poe. Ngan teu bisa nutupan sanajan imah 2 tingkat agreng dilakukan mah bisa jadi kanang domba. Terus anu gitu adalah misnaon? Miskin berarti berekeun tah naon tah? Iya. Sudah. Oh, zakat. Asabilillah jalmi anu memperjuangkeun dina jalan agama saha? Agama Allah. Nah, aku sabab syariat perang. Aduh, da urang mah teu wani naon? Teu wani perang. Aya ge di hiji kampung nu ngaranna si anu pangkatna itu adalah ustad cek paribasa somprana jama atau ajengan kiai. Nah, eta ge degeun jadinya. Nah, eta ge disebutna sabinaon? Sabilillah. Aya dinu terakhir mustahiqna naon nya ta musafir. Lain musafiran nu sok menta naon? Lain. Jalmi anu angkat-angkatan kalawan eta angkat-angkatan anu dimenangkeun mang bade ka mana abdi bade silaturahim ka saha ka wargi tos tetepang sekian puluh tahun abdi tetepang silaturahim ternyata di perjalanan bea ongkos dahareun teu boga jeung sajabana menta tah eta jalmi teh ka urang Kang abdi teh kieu anu oh berarti kalau bekeun eta musafir bere tah urang abdi ge bere jalan-jalan kemana jalan-jalan ke pantai rek naon rek kiling Lah eta mah mah berebel minta kebel. Setelah di pantai beak duit teh teu boga ongkos rek Wah, lain. Aduh punten abdi pasian naon? Jadi Zakat, bere tong.
Bere we. Kurang healing, pulang-pulang. Ngan eta mah teu kalebetkeun mustahik, tapi biasanya sodako eta mah lah. Manehanana. Ngan teu kalebetkeun kana naon? Mustahik. Itu dina zakat. Ya pangkas lagi. Bisa numpang dipuas. Zakat nama rek zakat fitrah, ami eta ge wajib kedah ngaluarkeun zakat naon? Fitrah. Abdi ngagaduhan murang kali 2. Nupang agungna hiji, nupang alitna hiji, pamaget duanana. Nalika rek ngaluarkeun zakat fitrah, saha nupang heulana diniatan nu ngaluarkeun zakatna? Hah? Urang heula salaki urang heula lalaki. Anu jadi tanggung jawab keluarga urang. Pak Ketu, nah ketua GPS. Ngagaduhan murang kali 2 istri jeung pamaget, nu istri pangageungna nu pamaget pangalitna. Pas nalika ngaluarkeun zakat nu pangpayuna diniatan Anggota heula. anggap heula. Layakna. Abi mah maneurekeun kumaha Ustaz eta? Nah itu dia. Saya kan enak sama tim ilmu teh tadi nato. Gitu. Itu kadanya emosannya anggota. Saur Pak Ketu teh kieu abdi niat ngaluarkeun zakat fitrah pikeun diri abdi. Letteran beres, kantongan simpen we igireun. Runtuyan nu kaduana saha nu pang payuna? Kedah tinia sabada urang. Nyata pamajikan urang. Usaha niatna ku urang. Neng ka dieu, naon? Laik. Saya beas 1 liter, 3 liter setengah, atau 4 liter, atau 5 liter. Naon? Ku akang ieu rek diniatan zakat. Saya biasana. Sejak abdi niat ngaluarkeun zakat fitrah pikeun istri abdi ieu. Ya tadi kumaha pare niat ngaluarkeun zakat teh kumaha bahasa Arab deui pare? Saya ke Pak Ustaz kumaha di lapnya. Ngawain Sama Godin. Rija, zakat fitri. Kumaha? No. Kayak apa? Ini geus apa ya? Sama orang ya. Orang karek kamari sabulan yang lalu. Ini mana ada Istri berarti tinggal murang kali anu 2 di teh janda. Asa. Tidinya saha numpang heulana murang kali kudu diniatan kurang. Jawab barai. Murang kali anu pang alitna. Asa, entong numpang ageungna. Pada Pak Agungna itu salah meureun. Pang alitna heula. Sejak abdi ngaluarkeun zakat fitrah, Masalah hidup murang ya. kali abdi si anu alitna teh saha misalnya. Terakhir weh kanu murang kali nu saha? Kedua. Jepang ageungna kadinya. Lamun sek 3, nu ka 3, nu ka 2, nu ka 1. Lamun 5 berarti 5, 4, 3, 2 hiji kitu we ngaruntuy. Betulna. Geus beres we diniatan didinya kumaha tah? Nyi pangberekeun jeuh ka saha? Ka mustahik. Lamun teh mah ka urang ka amil lah sok aya. Geus nya. Ka amil. Jika itu teu kudu niatan deui ku pamajikan geus ku urang. Terus teh berarti tidinya cek pamajikan orang teh kang ieu abdi ka pasrahan zakat fitrah si anu tau teh tuh kudu niatan teh terus teh kumaha tuh lamun sok niatna teh geuningan pamajikan urang nu datang teh sering ka beribadah niatan dacan oh dacan cenah si akang mah kemana? Aya di anu di bumi. Bingung. Tapi kalau tidak tak sampai ku istri ka putrana gitu. Gue di niatan teh ku pamajikan urang. Niat ngaluarkeun zakat fitrah pikeun pamajikan, manehanana tuluy pikeun urang salaki, pikeun budak urang. Sah teu ngaluarkeun zakat fitrahna. Sah. Zakat fitrahna. Atus teh ngan kewajiban urang can cungkon ngaluarkeun zakat fitrah pikeun keluarga urang. Atus teh ari zakat fitrah mah sah berarti geus ngaluarkeun zakat fitrah ngan urang can lubar kewajiban ngaluarkeun zakat fitrah pikeun urang pikeun pamajikan urang pikeun budak urang. Atus teh Kumaha tuh kata sosok. Baik well memang Balikin dari editnya. balikin dari para semua contohnya.
contohnya aja pas kan Pak Ustad tah aku mah Nah, sahana masangan kurang Abdul. Kudu dibukakeun wae. Kerte. Pahamnya. Salah. Bade zakat mal sarua zakat harta. Kang icalan naon Kang? Teu pira abdi mah cimin naon teh? Icalan teh ka mana? Ka sakola. Ka sakola. Ari sadi dinten sok kenging sabaraha? Teu pira kenging abdi mah sabaraha? 3 M. Hah? 3 naon? 3 M. Mana 3 M asa teu percaya. Mohon sim horeng ternyata ngaluarkeun cimina teh torontonan. Amin. Halus teh. Amin mana teh. Iya, ka mana? Ka Bandung, ka Jakarta, ka Tangerang, ka Banten jeung sajabana dikiriman tah. Oh, geuningan obos ieu man. Halus teh. Nepi ka eta hartana Mang Cimin teh setiap hari nalika dihitungkeun nisabna teh tos kenging karena nisab lamun sek emasna teh mah rupi-rupi ngan nurutkeun masyayikh guru simkuring 81 gram, 82 mili. 1 gram berarti sama dengan 1000 naon? 1000 mili. 1 gram teh sabaraha mili? 1000 mili. Lamun sek harga emas ayeuna sabaraha juta harga emas murni? 2 juta 300 ana teh. 3 juta. Kemarin mah Harga emas anu murni 3 naon? 2 juta. 3 juta. Emas ieu naon teh emas. Iya ya. Oh. Mantam. Mun Mantam. eta kan emas naon? Emas murni 3 naon teh? 2 juta. 3 juta. Lamun dikalikan 81 gram kali 3 berarti sabaraha? 8 kali 3 27. Berarti lamun saya kurang gardu hartos 273 juta lah. 273 juta. Atas teh. Jakarta Nah, 81 gram, 82 mili lamun dibuleutkeun mas 270 juta we. Atau 270 juta we. Terus ya? Berarti orang tos kenging kana nisab naon? Nisab zakat. Terus ya? Tos kenging nisab naon? Nisab zakat. Wajib teu dikaluarkeun zakat. Teu waka. Kewe sabada naon? Sabada awal tepung tahun. Mang Cimin, icalan Cimin di bulan Januari tanggal 1 modalna teh pertama na 500.000. Setelah ayeuna satahun misal contohna nepi ka bulan Januari, setelah dihitung tidinya aya 270 juta. Modal naon teh? Modal Cimin teh. Jadi gede euy. Tong waka di Jakatan ke haolna tiraha nepi ka Januari ke nepung di kana bulan naon? Januari 2025 ke nepung tahun di Januari 2026. Ada enggak? Berarti ngeluarkeun zakat fitrahna 2% sanaon? Setengah. 270 juta dikeluarkan 2% setengah berarti sabaraha? 2 juta. 2.700.000. 5 juta lebih. Sakit ya Pak Ustad. Pokoknya minimal eta teh tina usaha posat bener tina kengen minimal teh sabaraha nu wajib di Jakarta teh 2% setengah. itu tina penghasilan orang misalkan pengen 1 juta. tina 1 juta anu wajib teh misalkan minim tina urang pendapatan sabaraha anu urang wajib di Wajib dikeluarkeun zakat fitrah. mohon Hiji kan tina awal. mohon Nisabna 270 juta we. 2% setengah berarti dikeluarkeun zakat fitrah nanti karena 7 juta. 7 non? 7 juta. Ayo kalkulator lah. 7 juta tak? Tina 270 juta dikeluarkeun zakat nanti saeutik kan sakadar 7 naon? 7 juta. Ada enggak?
wajib dah bulan Januari deui misal tanggal hiji keluarkeun tah zakat fitrah 7 naon 7 juta 7 juta teh rek dikasa orangkeun heug rek kadua orangkeun mangga rek dikalobaankeun teu sosios ngan syaratna mustahikna nu leres tadi teh ya sabilillah fakir miskin jeung naon jeung musafir paham teu Paham. 7 juta tah keluarkeunna lamun sek urang ngetangkeun modal awalna bulan Januari tadi teh ya oh geus aya 270 naon ya 70 juta da harga emas enak kan geus 3 naon 3 juta terus da kena nalika tepung tahun deui berarti ngaluarkeun zakatna tanggal hiji bulan Januari 7 naon 7 juta pasikeun eta kurang diniatan sejak abdi ngaluarkeun zakat mal zakat tijaroh nah itu zakat mal zakat naon zakat tijaroh dagang pasikeun aduh kasarugi da urang menang capek-capek ngesang belaan ngolo ka sana teh Barudak. ka barudak belaan urang bobolohoan pan Kelakuan saya teh. laksana mah supaya naon supaya katarik-tarik gitu asalnya 7 juta mending kena pesakan kumaha maka ke di akhirat eta jalmi hartana lamun seg teu dikaluarkeun dikongkorongkeun dibelenggukeun tuluy eta jalmi teh kitu jadi hancur lamun seg eta kongkorong teh anu tina seuneu neraka disimpen di dunia bener maka alam dunia sakabehna bakal kadurung tangke mah digitukeun dikongkorongkeun teu pira sajengkal naon ya teh sajengkal ieu ngababad galengan tetangga ya nya sanaon sejengkal kalikan 7 lapis tangke mah bakal dinaonkeun bakal dikongkorongkeun da eta zakat tijaroh mau pamikir aya masalah urang mah bade nyimpen artos ke dina naon dina emas Nah, makasih. Mana bagasi. nyimpen artosnya bade dina naon dina emas kahiji supaya sok naik manaon mah emas mah nalika kurang dijual lagi teu hese teu ribet atus teh bahkan kadituna mah di event disimpan ku urang teh bulan Januari disimpan bulan Januari deui Februari disimpan Maret terus ditambahan terus we kumaha tah teu diangge sama sekali artosna teh eta mah nyimpen naon nyimpen artos dina naon dina emas setelah dihitung ternyata itu aya 81 gram maka wajib kudu jakatan Saya kira 80 gram itu cacan kenging kan cacan nisab ngan kudu heula kumaha lamun kieu atuh abdi mah ieu mah emas teh jang pakieun we lain naoneun lain teu neuneun abdi meser emas ka Singko ka Cianjur 100 naon 100 gram kunaon keur dipake we ieu mah kumaha tah maka eta mah sanajan haol sanajan leuwih tina nisab teu wajib dinaonan teu wajib di jakatan eta mah atuh eta mah keur naon we keur pakieun urang pakena mah rek sagram heula sugan sapoe asa henteu langsung dipake 100 naon abdi meser emas 7 kilo langsung dipake atuh berat alamun syaratna keur pakieun urang sorangan pamajikan maksudna mah lain ke urang ari keur lalaki mah teu naon beunang Tapi mengoperak haram teh. pami ngangeperak pamegat sunah hiji pami dina panangan anu katuhu panangan katuhu dina cingir dia bisa nu ngarale gue getok cingir jadi Lain pengaturan yang denta teh. Salah. kami dina panangan anu kenca dina kita Jari manis. jari manis
kudu dikiekeun apa bae ulah dikaluhurkeun huluna teh. Anakkeun. Enak ya Bapak. sunat ngangge non perak pameget pami dina panangan atuh dina naon Iya. cingir pami panangan nu kenca dina jadi naon Manis. jadi manis Man kalung kumaha kalung? kalung teh kenging urang mah yang ngangge teh naon sadayana positesi gitu ya terus araya naon embel disebatan teh isyrop naon teuing leuwieun teuing makruh panggatna deui Roh eta mah. wajib dah dap muhali mustahikiha ngaluarkeunana eta zakat pikeun sana mustahikna rek zakat fitrah rek zakat ayeuna tijarah dagang harus dah atanapi zakat ingon-ingon sami kurang kagaduhan sawah lamun sek dipupuk kurang disiram kurang jeung sajabana saina munang non nyedot meuli bensin jeung sajabana oh berarti eta mah 5 naon 5%. Ieu mah ngandalkeun ci hujan lah. Galibna di urang cinon. Ci hujan berarti ngaluarkeunana eta zakat naon? Are teh 10%. Bahkan saur Syekh Mufti Usman Jakarta nisabna pare teh 1 ton 2 kintal. 1 ton 2 kintal. Bahkan anu nyarioskeun deui 1 ton 6 kintal. Bahkan aya deui sapali ulama mah nyarioskeun teh teu sakintal-kintal acan ngan sakedar ente 1 ton acan 7 kintal terus nisab naon tah? Zakat. Minimal anak benernya. Ngan dibulutkeun ihtiyat ku para pirang-pirang ulama 1 ton we. Terus 1 ton. Urang mah kekengan teh 5 kintal. Hayang di Jakatan kumata berarti kalau beutkeun teh sonaon kadah ayeuna haul teu eta pare kadah nalika hasilna tina eta panen terus kengeng ieu nisabna kaluarkeun da ternyata geus digiling ieu mah kabeh jadi naon jadi beas aduh ayo Liwat wae. Jadi jumlah pokok pendapatan orang sebat kintal gitu. Nanti terus dipotong eta modal artinya. Aduh atuh kok upami tos digiling sadayana hilap urang teh can di naonan can di Jakatan aduh oh ya wajib ngaluarkeun zakat ngan ngaluarkeun zakat teh satengahna berarti lamun sek tadi ngaluarkeun zakatna sakintal berarti setengahna berarti setengah naon setengah kintal dan geus dinaon teh geus digiling Mang Wan terus biasa eta ge anggur eta sami anggur wajib dinaonan di Jakatan cuma lamun sampo wajib teu sampo terus kui naon deui kalapa rek naon pokona mah nurutkeun pandangan Imam Syafi'i teu wajib ngaluarkeun naon zakat tanpa terkecuali mazhab Hanafi wajib ngaluarkeun naon zakat 10% eta mah alus teh urang kekengengan tapi urang mazhabna teh mazhab Hanafi kekengengan ieu sabaraha misal 5 kintal 5 kintal naon 5 kintal sampu contoh wajib dah ngaluarkeun naon zakat 10% dina 5 kintal teh tapi mazhabna mazhab saha mazhab Hanafi ari mazhab Syafi'i mah henteu ngan ge wajib zakatna teh lamun sek nepi kana nisab emas teh nyata 81 gram, 82 mili lamun sek diduitkeun 270 juta Nanti aja sakit mah berarti ente wajib zakat tentunya. wajib zakat Misalkan kenging 100.000, jadi kenapa sedekah kan? Atau sana? Tanyakan lagi boleh. Malamun barang papanggihan urang mangih emas panggilan aku Aman kan? ai rana beda deui tah karun Kawin lagi. Naik dasari.
YouTube kasih ditonton ku pamajikan itu. Oh siap lah. Aman. Aman. Sering dengar yang Lestari jadi Ya nanti skip eta. Ya. Ini coba. Ya lanjut mohon. Manggi itu Mas, tong kagok-kagok kalamun Mas. Sagede hulu kereta api. Kira mata mobil. Aduh, wajib teh zakat. Wajib. Asa, sakumaha zakatna? Eta mah zakatna teh satengahna. Asa, henteu 2% satengah, lamun 2% satengah mah ngeunaheun maneh atuh. Soalnya mengamu. Soalnya eta mah henteu ripuh, henteu memodal. Apa nabi ge memodal cenah pacul, lain modal pacul eta harta nu dikaluarkeun gitu. Wajib ngeluarkeun zakat satengahna eta mah. Sangaos sagung kopi kieu ge setengahna tetep. Mohon. Lamun saya kata nepi sabaraha atau sabaraha gram ageung. Manggi artos 1000 dikumpulkan setelah setahun, oh geuningan aya 1 juta duit teh. Wajib dah kurang disalabarkeun. Saha nu kalengitan acis kawartos kasa adik. Nalika sataun tah teu aya nu ngaku jeung sajabana, teu aya nu tepat dina jawabanana eta acis nu 1 juta teh jadi milik saha? Ini kurang. Atas deh. Aduh, aya artos 100.000, canak we kurang. Canak. Maksudna canak di dieu teh hiji diniatan ayeuna nyalametkeun ieu naon? Duit sok sanajan dipake heula ku saha? Kurang. Atas deh. Sanajan dipake heula kurang teu naon. Salametkeun bisi aya jalma anu murah ieu duit sabaraha? 100. Beuting teh jalma teu naon. Teu boga. Bebeja we ka tatangga bilih aya jalmi nu kaicalan artos sabaraha tong artos. Asa. Jole jalmi Kang abdi teh kalingitan artos sabaraha? 100.000. Salembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, salembar. Kumaha tarupana eta salembar? Sae pertengahan atanapi butut. Oh, saya ieu mah anyar keneh. Bahkan ditulisan lagi aya tanda R di dinya. Di dinya oh nya bener pisan. Oh, berarti berekeun. Oh ternyata kurang teh geus dipake naon teh? Terus teh. Duit teh 50.000 dibelikeun jangan liwat. Berarti wajib urang kudu nganaonan? Gantian jadinya. Gantian ya urang. Duh Kang punten ya ku abdi diangge 50.000 ku abdi dijengkesan aja na gini. Kan lamun seuk eueuh nu ngaku salama ayeuna sataun disalabarkeun, wah artinya naon kurang dipika milik jadi milik saha milik kurang. Kumaha geuningan kieu sok aya tukang dagang mah lamun saya manggih artos tong dinaon tong dicanak mungkin teh bisi dagang teh jadi naon apes piseun dagang cakin piseun Aya Pak Wilan menak atau sok ditukeran ku kenteng Oh, cuma lengkahan 10 kalinya. aduh manggih artos 100.000 eta mah rek dicokot kurang rek teu dicokot mubazir harus anak mah kan kumasuk aya geuningan galibna teh kieu lamun sek kana dagangan masuk jadi apa sok jadi tiseun jadi teu naon jadi teu laku mana diantawisna percaya kana hiji perkara anu mana eta perkara teh parantos ayeuna dimustahilkeun pande lamun sek eta jalmi percaya kadinya maka ku Allah ditetepkeun kepercayaan teh bakal kadinya. Contoh urang ngagaduhan batu naon? Batu ali. Lamun sek teu make batu ali, dagangan urang teh sepi. Bahkan keur salat ge hayo deui eretan kitu tah. Batu naon teh? Batu ali teh. Asa pamusyrikan anu eta musyrik teh nyantelkeun kana hiji perkara kadinya. Asli, lain mangeranan kadinya ngan eta musyrik sami deui ngan musyrikna henteu ngaluarkeun kana akidah disebutna saur Imam Sanusi tetep pangeran urang mah adalah Allah ngan salian tidinya kepercayaan teh kabagi dua
ka Allah percaya karena batu ali Percaya. percaya. Kata kami Harus resepnya memang wali gitu. Nah gitu. Dipakai we batu ali teh. Tuh, bener tuh dagang urang jadi ramenya. Da ku sabab naon make naon? Batu ali. Doraka gede disebutna. Astagfirullahaladzim. Tadi teh ya, lamun segieu duit kurang dipulung pasti dagangan urang teh naonan? Vision. Tisen. Berarti percaya ka pangeran. Komo kantenan percaya ka Allah. Kana perkara nu kitu ge sami percaya berarti nyabang dadua. Halus teu? Musyrik ngan teu kaluar tina jalur agama Islam ngan doraka gede. Halus teu? Ngandung hartos mubah eta mah rek dipulung mangga, rek teu dipulung Mangga. mangga. Halus teu maksudna? Misalkan menak terus acis terus kana koropakeun eta kumaha? Pami di kana koropakeun mangga teu sios kana koropakeun ngan lamun sek aya nu ngaku we jalmi teh leres ieu teh 100% maka wajib urang kudu ngagentian. Terus Misalkan lagi terus salabarkeun menak terus salabarkeun misalkan daurat waktu atau kana koropakeun misalkan. Eta kumaha tan teu dina bab tina teu disalabarkeun. Sabi ya capa kumaha apa kedah disalabarkeun wajib ngagentosan nya. wajib ge ngagentosan. Kan sok aya gitu nya termasuk abi kan aya menak misalnya 2000 misalkan gitu kan. Daripada akhirnya terus kan misalkan yang gitu kana koropakeun we kayak jemaah pari paosna gitu. Mun pami misalkan nu menakan Apa tetap kudu disalabarkeun ieu sunat namanya. mun disalabarkeun jadinya di tempat-tempat urang. Karena kan mah abdi mang wah dipacu. Ini senang kedah pas sae butut rupana kumaha jeung sajabana kumaha. Mah bisa nyalahan kalau Besok aya gitu kan sanak macanak menak teh salabarkeun terus eta mah terserah bae dikitu-kitu kana koropakeun mana gitu. Saya tahu. mata tadi saur tarusan bini bade dicanak mangga bade teu dicanak Mangga. mangga. Kalau nyebut ieu mah. Tong. Aya. Enak ngait-ngaitkeun kan sanes. Asli. Biasana bulan Sopar teh sok naoneun? Iseun dagang teh eta ngayakinkeun bulan Sopar sok naon? Iseun ku pangeran teh mane bulan Sopar iseun jadi naon dah? Mencurigakan. Tah, coba Mencurigakan. mencurigakan. Terus teh Muter Ali. bahkan saur Rasul teh kieu la sokar wala toiro. Terus teh teu aya hiji bulan Sopar nu mana eta bulan Sopar teh ngarugikeun ngahinakeun jeung sajabana. Wala toiro jeung nya kitu keneh teu aya nu mana eta manuk mata kang banurutkeun. Ge. Sulit cuing ya. Sok aya nu naon? Mie. Ya. Atas teh. Oh, kali bukan kitu intina kitu urang mah sok teh. Ya bener teh. Well. Manuk mie euy. Percaya ka Allah ngan nyabang tidinya. Teu kufur ngan doraka gede. Ku sabab kayakinana eta jalmi teh aya di nu sanes kadinya. Nu mata ku Allah dikitukeun teh. Atas teh. Mie taman kaya. Jadi siut atau cuy. Kalau pasal Tawi deui ita zakati ngaluarkeun eta zakat wa saumu ramadhana wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna pikeun. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kuring hatur punten dina perkawis saur bae cara kanthi ibados dina perkawis eta ngaoskeun kitab sing lepatna tibatan beresna lepatna eta dina kabupaten ibados beresna hak pitulung ti Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Tur para wargi sadaya ikhwan sing kuring lebar jembar manah ngapunten kapunten. Kalian ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.